Sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات. Kaalmarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu. Maksudna jaya manggis kamangpaatanana. Tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tamah kiai rorongsokan. Masih kena bisa disogok-sogok malah tamah malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar, dibere inumeun tara nginum, sekalipun dibere seping bed tara sare, dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi mungeun malaikat mah pur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah. Eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat, mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan, nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula, ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan. Ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat, melalui thariqah, melalui hakikat. Lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat. Lamun teu bisa ngabersihan terus kahandap maksiat bajudor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge. Mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat. Ya Allah ya Rabb, lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih, tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus. Jubah ngangsar kahandap, sorban make 3, jubah make 3, naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol. Ieu zahir doang kos kitu katipu urang ku zahir. Encan seungiteun malaikat teh, tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan, ulah aya panyakit-panyakitan, penyakit diantara anu geus merambah di urang deket teuing ka makhluk poho ka khaliq
sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk. Ulah dehem biasa bae sih. Make sorban hayang ka alam ku makhluk. Teu meunang salah warna. Kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah, ieu teh calon dan nu kos kitu pisateun. Bersihan gerage tina panyakit-panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata ceuli irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakumaha anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buah namalah nincekan, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan. Bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae, masya Allah kari. Make baju teu meunang salah, make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima dan selanjutnya. Ketika bagus karak ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun. Ketika dibungkus halapis, 2 lapis roh asup ka dinya set. Dilapis ka 3 urang aya di dinya. Terus dibungkus ditalian sing kenceng nalian jadilah pocong. Dibawa ka masjid kadenge saha imamna, saha anu ngaberitakeun sebab roh urang aya di dieu. Dibawa terus ka kuburan milu urang, masya Allah kan. Lamun bagus indah, tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu? Urang pondok. Coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna kolboan. 90% kolboan. Cak malaikat teu narima nu qada. Ieu mah ye terus dagangna oplosan. Teu beres ieu mah ye. Dijejak ku malaikat. Dijejak. Terus ka handap set. Jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh. Asal maghrib kunci lawang besi air ririwa di pendi.
lain kulum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti itulah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren ingat roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pesantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong lagi pesantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh gua mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh teh mah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageus make kajur teuing bajedoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae cekna aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo cekna mending mun sugih jantai gas geusana aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percaya pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui punya mana ya kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok bang ngaji dihareup we nyana dari nundutan gitu kita aja ku kula bari bari ngaji belah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ya genaheun tarariis datang ke dapur ge tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya ta santren dek ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya naon percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan saenggeus da aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan ke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula deuk mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu
kon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih aing deuk. Oh masalah. Nah seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh orenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureudanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep Ahmad abdi zikir nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarengtul di jero kuburan teh ya Allah ulah disaga di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapanggih ieu sahih hideung amat ieu bohong ari nu ieu coba amat coba ieu nipu ari nu ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan ya Karim cak saha sepi rame nu mantap para aulia Allah mah para solihin mah maot eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah ku ari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongengna geus ambalaya jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae nah ieu sia tah ieu urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuari nganyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urangna dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes areh paeh kabeh ditutupan kan kutanu pocong urang dibuka ya subkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun oh pakai tataban plek ya Allah tutup pakai taneuh
sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe nulis seminggu ngegedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pake to bakal aya nanahan 15 poe 20 poe ulet di dia teh bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapi-rapi bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu ngores etik segala rupa ini urusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian geuring saeutik diobatan geuring saeutik horeg isukna mah isuk bakal ku bilatung ingat bilatungan awak urang sageulis saha bintang film kubur bilatungan sagagah saha jenderal kubur bilatungan sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan nu di urusan awak unggal poe urang isukna bakal bilatungan da di jero kubur nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman awak mah di jero kubur beah ku bilatung tapi roh urang mah senang-senang nu bahaya urang urusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalna munafik misalna musyrik misalna atuh ieu roh urang kaluar teh teu wau jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat rohna diurus awakna diurus jang salat jang ibadah rohna diurus sampai talar Quran sampai unggal peting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung ulah talar Quran Yasin deh urang talar Yasin tapi talarnya beneran kubur surat Tabarok talar urang Waqiah talar urang kubur gali deui moal daekeun bilatung kamari kula katabuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger anaknya kan kamari silaturahim ke Cilongok kukula ditanya itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu cuman ngajar ngejah doang alif jabar beja berba aba beja berta beja berba taja berta bata mim jabar mata jabar mata sin jarasia jabar yasia mata sia ngajar kos gitu doang cuman nyana lamun deuk sare we maca Yasin maca Tabarok maca Waqiah tah sakitu doang maut kubur 20 tahun dikubur pelebaran jalan digali belebar kan geus buku teh mah wali-wali Allah mah wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburannya masih belegar wajar ieu mah jelema biasa nah mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare we maca Tabarok ayo kiai baju Tabarok mana gak talar Tabaroknya juga kalau nggak talar Tabarok Waqiah sama kalau nggak Waqiah mas Yasin lagi panjang kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi itu lagi mati saya mah baca surat itu
Nah, sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya bacain anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet ini. Anzalnya 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai katanya tidak anzalnya mah masih kebanyakan 7 kalimat. Emang lu mah blow on gak lu? Nggak mau baca-bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali, cuman cara sekali. Nah itu baca aja, insya Allah. Wah, kalau mau lanjut bacaan terus gitu ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat, kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing, tabarok panjang teuing, waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3, falak 3, nas 3. Maka ina anzalna lamun nguburkeun teh belum gede kan. Baca ina anzalna 7. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di sini. Ina anzalna taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna, jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia ini, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia, aya deui batu. Dek naon malaikat? Dek nanya, aya kula geus baca ina anzalna. Baca ka dia. Sampai ka dia geus ujang tanyaeun. Malaikat bingung kan ujang nanya. Ih jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu. Manjur. Batu belum dibacaan dikeundeun di kuburan. Ieu bakal nanya ngabela ka urang. Ya Allah ya Rabbi, iya batu kau boleh mau dibaca kuburan. Nah ikan lain lalagaan kan udah gua ulah diputuskan lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel. Mayit entar malam lu datang ke Haji Pendia dijamin datang. Lamun teu percaya buktikan mun isuk anu paeh. Isuk anu paeh misalnya atawa irhaba minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang saya ke Haji Asma ya. Wah datang Kuslu ada apa lu siapa? Ini yang tadi saya dikubur. Ini ngapain di sini? Ya mau ngajak Pak Kiai. Ya masing-masing aja. Nah, ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu sekaligus jang bahan renungan. Urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat. Urusan awak doang, awak bakal dikubur. Tetapi lamun diurus roh orang bakal balik ke Allah. Tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren. Siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab
dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabiyoh suan sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing sagede endog sieur endog tuma atau endog kuman leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae urang mah kuari ieu nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah kumaha kuari lamun pas-pasan imam begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui we di kieu-kieu tah di kieu-kieu ye ku malaikat tek konteng lempeng deui bae aing ka mana bakal ajakeun aing tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae ka mana ieu aing bakal lae ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana. Iya, untung gue ngabesan poe ieu. Oh, Masya Allah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ka mana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung seuri kedeui sia bobolokot ku seuleuh ka dieu naik sorangan aing bisa gitu eta atuh kuari bege kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar taruhlah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay kasisi geus kasisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang wara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sana jantinya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja isin
tapi tetep bae ka izin jelema keur nyerian mah pan jelema keur nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumahakeun ka sorga bae cek kali sorga euy ka sorga mah ulah sataranjang pun mah sataranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahala ya Allah Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi wal sare orang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembok na engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu sorga belah dia ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieueuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kieu bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleul jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun omong neraka kadeuleu mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunyana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae moalkeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tak ari di neraka mah di neraka jaga keur ngojai aju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nyana nu keur nginum bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok itu tak lain rokok geus sarua bae lah bahaseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum
ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf yana bisa deuleu ka surga bisa deuleu ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli surga keur balake cerahkan neuleu ka dieu nya kekerlekar di luhur kana Arab masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal merangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi wahasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kolal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi waman kanat sayyiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kolanar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum wa 'alal Arab diteundeun di luhur A'raf
manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng na ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu mah pancen puguh di a'raf ge Gus ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat tepati khusyuk nu kaditu ngredit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua bae eta bagus gitu tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah teu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus kapan aing mah ngadenge ka omongan sia. Jatuh ka ajeun teuy. Jadi akhirnya jatuh surga malah nu kiai nu Allah. Sanu nya urang kos ieu ka surga. Jatuh saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti madil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kekelek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae. Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas etik. Letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ayo pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah temu ka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap grudak datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh
tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indahoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah ada nu cerik anu macam-macam iya deh pemandangan kos dia jasa balik deh ke sorga iya deh di luhur jana diberengin henteu diberengan henteu di luhur itu mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tentu mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari dengan kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorana. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli sorga
wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah, muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati. Salamun alaikum, tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wahai dadah Arab dadah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteungeun di luhur Arab, ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya na kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong. Aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol bae ka ditu laka cek malaikat cenah asup ka surga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nuluduhi salamun cicing cik malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen di salamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zarolim. Padahal mah memang moal atuh
jangan saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideuleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya iya itu jos bos tuh wih bener itu si Tom Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener yo itu taekwondo wow nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nak nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cilu bener si Cilu nyana aja nu disebutkeun pokoknya mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama aunangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan parenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagna ankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar usia dia gegejek bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun maaf nangkum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa la tastakbirun wa la kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak kerajaan yang harta ternyata maaf angkum aedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapan